Pak, ye ning kelas sare ongkos ngajak ke kebon ieu teh. Dengerin kieu euy panas tiris. Panas tiris. Duh. Meriang we panas tiris. Diobat atuh diobat, ari kalau obat mah ku eta we panas mah ku paracetamol. Arek mah Embung paracetamol mah eta we nasi padang we mun aya mah. nasi padang. Lu Heeh. cuman nasi padang. Ieu malin gering meureunnya. Si oma salatri meureun apa lapar. Sugan. Atau hayang nasi padang malin gebat gering salatri. Tak dipamulikeun paracetamol hayang nasi padang. Oh, paracetamol tuh bisa menurunkan panas mah. Set teh paracetamol mah yang peranti nurunkeun panas. Kumaha kitu? Artinya kan ke panas ya. Bisa mah pakai paracetamol. Nya beda atuh Panik ke panas. Iya makan panas panon poe, iya makan nurunkeun panas suhu badan si Uwa. Pakai paracetamol bentukna teh tablet. Tablet mah gede mah anu sok dicokon ku budak dan udah gitu. Siamanya beda atuh. Ieu mah tablet obat, paracetamol mah aya nu sok diheureukeun ku budak mah tablet kaos Android, kaos HP gitu. Masuk tara nyambung. Geus itu balikeun si Uwa adahan sangu. Geus ya, pamulikeunnya. Mana di duitnya? Duitnya sakieu-kieuna tuh. Aya 20 hiji. Sabarana sih barang nya. Geus lah bawa heula we. Jik. Lila nu meuli sangu teh euy. Laparnya, Wak. Sok ka mana meuli? Nah, orang telepon lah sugan. Halo, Man, di mana lila-lila teuing atuh meuli sangu teh? ya kagak sampai Karawang. Hese dengan mobilnya, duh. Di Karawang. Nah, ai maneh meuli sangu ka Karawang jauh-jauh teuing pan di Wanesa ge loba. Nasi padang mah. Heuh, ieu hese nungguan bus anu ke arah Sumaterana. Nah, ajo-jo ka Sumatera. Sia mah. Nasi padang ieu mah lain kudu meuli sangu ka Padang. Geus balik di. Sia mah jauh-jauh. Eta beureunan yang ongkos kumaha? Heuh, ongkos mah ke duit urang heula we bae lah. Sia mah. Balik di. Ampun tuh gitu aing. Anjay.